arbaatun minal hiso min dulmatil qalbi aya 4 rupa perkara itu tina sawarna nu matak moekan kana hate itu perkara nu matak jadi sabab poekna ari poek hate mah riweuh itu di bejaan ge tara daek narima di papatahan ge aku maing wae poek hate pada ngaran poek atuh di bejaan ku sahanapeun maneh budak kamari sare atuh gitu di bejaan kuno sapantareun tapi katingali rudina nu kitu ngabejaan urang ge ngaji geus riweuh we riweuh berarti poek tah hate teh mana di antara batnun syab'an min ghairi mubala hiji beuteungan wareg wae tanpa ieu tegasna kaayaan wareg teh leuwih tina sapertilu anu jadi dina hukum syara mah gitu wareg teh cukup hukum syara lamun urang kira-kira dahar sakieu jag-jag ya pakai ibadah berarti cukup eta dahar gitu bahkan kan sapertilu dibagi dina ieu teh dina lambung teh apa dina awak teh musari teh sapertilu keur dahar sapertilu keur cai seperti lu keur ngarenghap seperti lu kabeh oke gitu talamun ayeuna diparak-pak leuwih ti seperti lu teh ukuran fikih teh ukuran cukup salah lamun urang dahar seperti lu teh cukup atuh jag-jag lah dipake aktivitas urang ibadah tapi mah leuwih jaidan an solusi leuwih tina seperti lu otomatis sok ayeuna misalkan lolongkrang urang mun dahar misalkan dahar sapiring teh cai teh sagelas teh asup tambahan 2 piring otomatis lamun jatah cai teh mah bakal ngurangan saumpamana bae setengah gelas umpamana ieu sangu 2 piring nginum oge 2 gelas berarti leuwih tina ukuran cek sara tah eta nu matak jadi sabab koslah naon poek udah ke wareg mah geuning contoh geuning sok bulan puasa geuning wareg teuing da teh ngargeh teh. Tarawih mah ieu sia disekuat panon teh. Utara tunuh wae tunuh hadak-hadak. Dikeresakeun ya ku Gusti. Da cengkat ge da ngadarak-dak teh Korea we. Eta sabab seueuh ting beuteung anu leuwih tina ukuran aturan sara. Jadi wareg jeung sara mah cukup seperti lu. Gitu. Dari urang mah panan da kudu make sabab gitu lamun cek sara misalkan urang teu dahar bakal jajan mending entong gitu tasupnya ngan urang mah make sabab wae jag-jag sababna barunan dahar kan gitu dahar kan dinya ngandung biji segala rupa nginum kan jag-jag eta sabab di urang gitu da lain warali urang-urang wali mah panan cukup bacakeun tuluh oge atuh geus warageun wali tapi ibadahna wow tandinganna ari urang daharna loba witirna hiji ancin dina ibadah robog dina nyatu kuduna mah saeutik dahar robog dina ibadah sabab urang mah minimal ngimbang dahar sapiring mentung nginum sagelas gede ibadah geto berarti seimbang minimal witir teh lah standaran we 7 umpamana standaran ka Sunda berarti jago lawan jelema bisa standaran 7. Berarti lewati standar 11. Urang mah standaran hiji, Pak. Standaran mah abi mah. Nah, hiji atuh. Padahal standar cenah hiji. Gitu. Tadi menjadi sabab. Urang setahun sekali tarawehan nunggul gitu. Jadi seperti lu teh itu aturan wareg cek hukum sara seperti lu keur dahar seperti lu keur nginum seperti lu keur ngarenghap mun dibeakeun kabeh ku dahar jeung nginum mantap wajar ngarenghap teh tubuh we kitu padahal teh kan barang menang barang mubahat coba tapi kan kadahar kurang kene asa hayang wae mungkin kamorol jadi haram keuna padahal tina barang mubah teh. Nah eta matak diatur teh. Tak tong wareg deing lah, cukup we dahar. Cukup we dahar sacukupna. Mang da abi mah lamun tuang sakedeu tuang sapiring lain kana ibadah teh lungse. Gitu. Lamun maneh semangat ieu ibadah kumaha 2 piring. Wow. Mun ibadah urang beuki
meleceng wah geus berarti ada ayahnya sapalihna jalmi soleh nu torikon sepertos kitu gitu tuang teh panan cukasara agung tapi ibadahna weh tandinganna oh itu batu saha atuh urang mah panan teu saimbang anger urang gede dahar saeutik ibadah urang kuduna mah jiga kaum walinya kaum saroleh saeutik tuangna tapi ibadahna ya Allah nya minimal urang mah belen atuh saimbang dahar sapiring mentung wah ya ibadahnya mentung kan jarang teh jarang lalatana mah minus we rata-rata gitu urang-urang eta mah urang-urang ada urang mah da rumah masak teh di rumah sakeun kumaha sararea nya mah belum tentu bu adi di Mogarto emang urang anu kacauna itu eta ya Allah hiji tah wasuh batu zalimin rerejengan ruang riung jeung jelema-jelema tukang daro di eta GKD eta oge ayeul mutazawijina anil haq jelema anu ngaliwatkeun tina hak kana batil nu kuduna iji pigawe teh hak ieu malah hakna ditinggalkeun batil dipigawe eta ge jadi pangaruh dina lingkungan pangaruh dina naon kana mental urang pangaruh kana ibadah urang kusabab bererejengan suhbah teh rerejengan jauhan rerejengan ari wau mah teu masalah wau gaul cukup gaul sepintas teu masalah ulah teh rerejengan gaul jeung wau mah teu masalah gitu tapi ulah teh rerejengan ka ditu teh mending ngengket we ulah ulah sabeuna di henteu teh efekna ka urang dul matul kalbi otak poek hate nu katiluna nisyanu dzunubil madiyah mopokeun kana dosa nu geus kaliwat-liwat gitu biaya falaan hamin guerin nadam kalau mopokeun gitu begitu inget teh sugan teh henteu sugan aya sedih henteu oh urang kusi bala maling hayam oh udah baheula kordutik baheula wajar we dah sugan ya Allah oh sedih-sedih mopokeun dosa nu kaliwat liwat sedengkeun alamat sadah kan geus jelasnya sok nginget-nginget dosa-dosa anu geus kaliwat jeung sok ngaleunang naon tara mikir-mikir perkara anu kahade anu dipigawe tara diinget-inget pigawean hade amal hade geus tara diinget-inget ngan lamun kana dosa diinget eta alamat tu saada ciri jelema bakal golongan bagja tah lamun kieu mah sabalikna yen sok nginget-inget kahadean nu kungsi dipigawe ku manehna ka jelema sok inget-inget ke alusan jeung sok mopokeun kana dosa-dosa nu geus eta mah alamat syaqawah cilaka ieu mah da mata poek hate ieu mah gitu di antarana aya nisyanu dzunubil madiyah mopokeun kana dosa-dosa nu geus kaliwat tegasna min guerina dam sugan inget sakali ge sugan ngarasa sedih atau ngarasa kaduhung baheula teu aman-aman wae enjoy wae eta mah jadi sabab poek hate oge nu katiluna tulul amal kuku hamzahnya panjang angenan lamun mah urang boga duit canu rek di anu lamun mah urang terus we gitu lamun bari anu aya sok sanajan leutik teh dilaksanakeun gitu ada cita-cita mah boleh rek kumaha-kumaha ge Gusti lamun anu tapi urang ngeureuyeuh perkara nu aya ya menurut ditinggalkan lamun mah wah riweuh ngalamun mah cumalak lao di tanah sugan jadi lagi meureun ya meureun atuh nah gitu wa wa taraku ma yastabadu husulu ari nu disebut amal teh angan-angan eta ngintip-ngintip perkara nu jauh hasilna anu jauh lamun coba lamun eta lamunna teh dibuktikeun gitu direalisasikeun minimal urang dek init sok sanajan cekasan modal saeutik atau kamu teu boga modal ge init daek we urang gawa-gawe kitu mah insyaallah kata rada deet hasilna gitu ieu mah nu jauh hasil ngintip-ngintip ya sugan lamun urang keur menang proyek ieu oh terus we rencana jeung rencana anu nu puguh bukti ibadah nu kudu dilakukeun kaliwat atau usaha nu biasa leutik anu sok biasa dipigawe ieu kaliwat eta ngintip eta anu jauh pi hasilna kira-kira lamun boga duit 2 miliar lamun mah bari encan bukti duitna bari teh init ngadu antara kira-kira bakal deket hasil atau jauh hasil jauh hasil nah eta teh tulul amal panjang angan lamun mah
kade eta ge jadi sabab oge karena dulmatul qalbi poek maka nampi ti Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu sanya Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kala ngado Kangjeng Rasul inna asyadda ma atakhawafu alaikum khislatani itu dawuh Kangjeng Nabi sanya na pangleuwih leuwih banget na perkara nu dipikasieun ku kami keur aranjeun kabeh aya dua perkara dawuh Rasul pangleuwih banget na perkara nu dipikasieun ku kami eta dua perkara dawuh Rasul alaikum teh berarti ka umat kabeh aya dua perkara mana isba'ul hawa wa tulul amal kahiji itu ngagugu hawa kaduana panjang angen eta dua perkara depan hawa depan kahayang rupa dunya gitu nah kira-kira nu bogaeun kira-kira aya hawaan eueuh aya loba aya kahayang nu eueuh sok loba kahayang nu aya marada saleung cek asar aya hayang anu beuli henteu ningali mang pajeng teh napokna hayang we ari nu eueuh nya aya kahayang loba rungsing pon wah dewe gitu geus bawa hado akade jeung tulul amal teh eta nu kudu dihindari teh luhur rasul ge anu paling dipikasieun kasida banget na ke aranjeun kabeh eta dua perkara itbaul hawa wa tulul amal mana itbaul hawa bainahu ya dilu anil haq gitu eta ta tulul ait disebut itbaul hawa teh eta ngabandingan kana hak jauh tina hak teh anu kuduna hak dipigawe ieu mah jauh gitu tuh itu itbaul hawa teh pan cek dina hak teh kade ulah kitu goreng lamun urang teu boleh ngagugu wae kitu gitu sosana aja cek asanakeun bae duit urang itu sagalan urang mampu heueuh tapi kan ku atur mah eta teh kade hakna teh lain kitu jadi ngabanding-banding akeun bae eta ngobayan anutkeun ka dituna we jadi nafsu jadi we hawa nafsu teh eta geus ngahiji jeung nafsu nu reuwah nu beratna ari hawa kene masih aya kahayang kene ngan ka dituna lamun jalurna maksiat jelas hawa nafsu gitu eta mah nya eta nu kudu dikasih wa amatul amal nah paritul amal palhu beli dunya tulul amal mah jelema nu resep kana dunya cik kira-kira nu resep kana dunya nu aya apa nu eueuh nu aya nu eueuh sarua kira-kira urang teu asup budunya gitu urang keur salat Allahu akbar tadi bibatil Allah cik kira-kira asup budunya berarti urang istighol kene bidunya padahal nu aya leheung lain ngaleuleuh ka doraka ge aya sia tah mah ari urang doraka ge eueuh bukti cik rugi mana rugi kabeh oge nyalain teu anu ieu mah teu rugi untung mang sieu mah doraka oge aya hasilna nah hasil tina doraka bakal maslahat kitu ulah ngunteng enteng kana atawa naon ngaleuleung kana masa doraka ngadoraka we gitu doraka we nempomang nini jeung parawan nu geulis pan doraka ka sarua hukumna mang cenah alus rumana sawa goreng kabeh oge gitu mun ngahukuman kabeh ge doraka gitu mun mending eueuh mendingna gitu mun dina loba istighfar tah mun ningali parawan mah heueuh istighfar tuh rada semangat astagfirullah nini mah astagfirullah tuh semangat istighfar hukum sarua jenisna sarua haramna sarua ngan pala dina istighfar semangatna ningali kitu wajib sekali astagfirullah doraka nini anjir karomet barang ngomongkeun goreng deui malah komun teu istighfar mah asa teu doraka cilaka padahal sarua sok sarua dorakana sarua ari mending eueuh nu mending gitu ngan lamun dina tobat istighfar tah ngageleger kene ningali parawan we astagfirullah jadi aya buruh istighfar guru mah ini lu geus istighfar ge ream
padahal sarua wajib. jadi mun dihukuman nya kitu wae gitu. Jika bieu nanyakeun hukumna nya kitu hukumna mah. Ngan lamun mending dibere mending bare ieu. Gitu. Da hukumna sarua gitu. Jadi ulah ieu pedah ieu mah kieu hukumna rada halus ieu mah sarua bae kitu. Sarua bae kitu. Mending. Entah mun mending mana mending nah doraka mah nya doraka. Gitu. Berarti mending ieu mending nah. Gitu. Mending awewekeun mah bae ini mah orang teu hayang teu hayang katempo mah tetep. Komo ditempo. Gitu. Ajeuna urang mah da hasrat ka mama mah hasrat aya hasrat nempo mah tetep anu naon urusanna jeung hasrat. Komo lamun ningali bari aya hasrat masalah. Da sarua wae kitu. Mending nah geus tong mending kitu. Gitu. Da tuluy amma mah di antara al-hubbu lidunya. Nu mikaresep kana dunya gitu. Rawahu Ibnu Abi Dunya. Wa arbaatun minal khison min nuril qalbi. Jeung aya 4 rupa perkara tira sawan nu matak nyangan kana hate. Tadi mah poek. Ayeuna ubarna. Mana batnun jaiun min hadari. Beuteung anu lapar karena sieu. Wareg teh sok sieun naon tiba kana nah ieu geuning. Gitu. Di sieun lamun urang wareg teh sieun ibadah urang-urangan. Mun wareg teh urang gede ka sieun tiba kana perkara anu urang halal gitu. Eta min hadar kade. Sok naon sok ngentelan beuji sok ngalaparan. Maksudna nah puasa sunat gitu. Gitu. Batnun jaiun beuteung anu lapar karena sieun. Lamun wareg wah sok sieun gitu. Urang jadi ngurangan dina ibadah jadi geus. Aeli ajli tayakudin wa ta'ahub tegasna ngalaparan eta beuteung teh lain kudu lapar, tapi arah-arah urang supaya nyaring ibadah ka Gusti Allah. Non siap-siap urang. Gitu gumati dina ibadah sabab lamun urang ditambahan ieu porsi seutik deui wah bakal lungse geus. Gitu. Atau misalkan standar urang dahar urang mah da cukup keur nu tadi teh aturan syarat seperti lu nya teh. Komo lamun urang lapar bakal nyaring hate teh terus. Berarti puasa sunat gitu. Puasa sunat supaya nyaring hate eling ka Gusti Allah terus ya gitu. Nah gitu. Hiji teh. Jadi ngalaparan beuteung supaya orang nyaring hate dikir eling ka Gusti Allah. Nu kaduana suhbatus sholihin, reurejengan ruang riung jeung jalma-jalma saroleh. Di mana wae gitu. Di mana wae. Ayil khalisina min kulli fasadin. Tegasna jalma nu salamet tina saban-saban karuksakan gitu. Nu bararesi anu saroleh, amalan nu ari ikhlas. Geunah. Mangka hayang teu hayang urang bakal kapecetan ka barokahan ku ayeuna. Gitu. Berarti mun urang riung jeung dolimin hayang teu hayang kapilaraan urang. Eta bedana ari jeung nu saleh mah kapecetan ku barokah, ari jeung nu kitu mah kapilaraan. Hayang teu hayang da eta mah geus jadi gitu. Hayang teu hayang. Wahibdu zunubil madiyah tuh nu katiluna sabab-sabab anu matak jadi caang kana hate urang sok nginget-nginget kana dosa-dosa nu geus kali wah ya Allah. Wow, sakurang teh boga salah ka si anu buru-buru non islah urang lulubaran gitu. Mun boga hutang atawa kungsi urang dolim buru-buru. Ingat-ingat tah dosa-dosa. Komo anu aya sifatna hakul adami, hak papada manusia. Kade itu mun hakullah mah urang misalkan kungsi ninggalkeun salat tah kungsi anu cukup urang buru-buru tobat sok kodohan nu geus katinggalkeun diampuh urang eta dosa-dosa nu geus kali diinget-inget we terus eta di antarana nu matak diri sabab dicaangkeun hate ku Gusti min nuril qalbi gitu nginget-inget dosa nu geus kali Pak gitu. Naon bi aya tazakaroha amana zam kalawan urang inget-inget kana dosa nu saliwat bari ngarasa sedih ya Allah komo bari bisa nyegrukeun ngaragrageun cai mata wah luar biasa eta jadi inget kana dosa nu geus kaliwat teh bari teu gitu batur kan aya nya nu kitu inget ke dosa aja langsung we eta keur ngobrol ya Allah
Keur ngobrol kieu bari jeung eueuh alamat-alamat piceurikeun. Urang kok gitu ngobrol kungsi jeung sababaraha guru. Itu malah jeung nu ngarora keneh guru-guru. Ngobrol teh da cirama. Tak urang teh. Tapi ari ngariung jeung nu kitu aya kapangaruhan hate. Aya sedih ya Allah. Aduh, kakara sedih tuh urang inget kitu. Sauna dari riunganana nu ngobrol kieu. Aduh, Bang Abdi kieu. Da teh nyegruk teh cirama. Ayatnya jelema-jelema harade mah heuda henteu munggihin naon patokan umur dari umur mah kolot urang. Gitu itu mah sahanapeun. Gitu ilmuna saluhureun, amalna saluhureun. Matak dina tingkat kitu oh ya Allah. Ese urang bade ngobrol komo barijo aya kitu mah ese. Itu meskipun cek asara umur mah kolot urang gitu. Da eta nu ade mah kitu. Anu ka saterusna wa qasrul amal neuk teu kana angen geus tong dipikirkeun geus ngalamun mending keneh gerak we realisasikeun cita-cita urang. Nu penting urang berusaha maksimal. Kan nu mere hasil mah lain usaha tapi Gusti Allah. Lain modal lain urang kupedah kelid urang atawa skill urang digunakeun wah sedemikian dan bikin kemampuan urang dikaluarkeun. Gitu. Hasil urang teh tapi ku Gusti. Kan da eta mah da kudu eta mah. No kemampuan urang segala naon skill urang sok gunakeun usaha mah ikhtiar mah nu mere hasil mah tetep Gusti Allah kitu teuk lah kira-kira aya hasbu pe hitung-hitung aya namun urang dipake ngalamun ya misalkan sekian menit lamun dipake zikir mangpaat mana kitu aya urang ngalamun ti sapu peuting wah riweuh pisan sabulan wae geus sabulan sajam wae geus ngameakeun waktu teh beak kacida gitu. Namun dibanding jeung zikir maca shalawat sajam, wah jauh atuh. Agungan kena maca shalawat, manfaat atau pakai ngaji atau dipakai ngajelas naon bae. Pakai lamun Allah saya lao terus-terusan. Gitu untuk menunggu juri wah jadi we. Riweuh we. Gitu. Eta kade opat rupa nu jadi sabab moekan hate atau poek hate opat rupa nu jadi sabab non caangna jadi eta banyak jeung bareng bahkan wa ngadawa beutoy sing sajama nu ruang riung jeung 8 golongan mangga ku Allah bakal ditamah-tamah 8 rupa perkara ngariung jeung 8 rupa golongan mangga ku Allah bakal ditamah-tamah 8 rupa oge perkara atuh mana manjalasa mal agniya jadahullah ta'ala hubad dunya wa ragbata fiha zaman udaek ruang riung jeung jelema bololongar pengusaha abdi mah kana anu maka ku Allah ditamah-tamah resep kana dunya jeung cinta kana si eta geus boga di bener si eta mah geus boga pajero wah geus urang ngilu ka MM we itu malah mencekam kayak caritakeun sabab umur aja pada kena eueuh jelema eta dina teh itu jadi berangkat teh tina fakir oge mata lamun fakir kira-kira bakal ngadeukeutkeun kana kakufuran mending keneh beung gitu mending keneh beung gitu nya mang beunghar tapi kana neraka embung fakir mata ngadeukeun kana kakufuran mending beung tapi beunghar kana neraka daek mah mending salamet bae rek beunghar rek fakir mah Gusti Allah nu penting salamet ada pilihan atuh sok maneh fakir teu sobar tapi dijieun ku Gusti beunghar tapi eueuh syukuran cik mana nu salamet kana mending kana salamet Iya, Pak. Jadi ngaruang riung jeung tah kumaha gaul ieu mah sababna. Jadi mah sabab gaul ruang riung jeung nu bolonghar pengusaha itu. Lambat laun bakal ditambahan urang resep kana dunya. Mika cinta kana dunya hayang teu hayang teh. Deurejengan gua ruang riung. Itu mah ruang riung mah kudu jeung saleh. Ngar ka bawah saleh atuh kae merat. Mang dari saleh balungan. Bae da urang mah teu ningali beunghar tapi kasolehan. Enggak sih. Gitu. Jadi ruang riung jeung nu kitu bakal ditambah-tambah mana perkarana resep dunya nya bubut dunya ditibikeun ku Gusti warabatu fiha
Kaduana ngariung jeung jalma-jalma fakir man jalasa ma'al fuqara hasala lahu syukru waridho bil qism. Ruang riung jeung jalma fakir mangka bakal hasil keur eta jalma syukur. Geningan sugan teh urang wae nu ripuh teh. Gusti alhamdulillah. Geuning babaturan geningan sugan teh nu kieu teh geus teu butuh, geuning butuheun kana Gusti. Tah syukur hate teh. Lain hartina wah si eta puas lain. Justru aya geningan di anu leuwih butuh urang mah mungkin kana ieu mah geus biasa-biasa aya cuma geuning ngabutuhkeun keneh gitu. Kan fakir teh butuh. Fakir teh butuh. Urang mah geus tara di tangan sampang nu ieu masih keneh di tangan umpama berarti kan leuwih butuh. Gusti alhamdulillah abdi dipaparinan kieu. Mudah-mudahan we tapi jadi ngadua. Jadi hasal lahu syukur. Bakal hasil syukuran urang syukur kan dibere kieu. Penrasaan masa urang pangripuhna hirup di dunya teh nya rarasaan teh batur we asa ngarareuna teh rarasaan teh asa urang rarasaan padahal sarua bae bakal rarasaan anu bala leungar leuwih parah mungkin rarasaan itu padahal sarua-sarua bae kapasitas sarua-sarua bae teh gitu anu pakir harirup nu beunghar ge hirup sarua dihirupan kabeh. Namun bukan diberi pakir jo paeh we rugi atuh pakir. Atau bere jadikan beungar paeh we rugi. Tah harirup kabeh oge. Nya nu pakir dihirupan. Nu beungar ge dihirupan ku Gusti. Tinggalna ieu mah bisa syukuran tapi ieu bisa sabar tinggal kitu. Bisa sabar jeung syukur lagi dibere. Lain karep sorangan. Eta jadi sabar ruang liung jeung jelema fakir lah hasal lahu syukru. Hasil kereta jama syukuran bahkan warido bil kismah ridho karena babagian ti Gusti Allah eta nu hebatna mentak ngariung jeung nu kitu pan Gusti Rasul oge apan ruang riung teh tara jeung agnia jeung maha pada rajana raja Gusti Rasul teh itu kaisarna kaisar teu tara ih jeung fakir miskin anak-anak eta Gusti Rasul kurang kumaha rajana raja atuh dibanding jeung para prabu para kaisar rajana kaisar kanjeng Nabi ukur di dunya hungkul manehna mah raja-raja gitu tuh kanjeng Nabi mah raja dunya raja akhir sok dek aya nu nandingan tapi gaungna apa ruang riungna resep jeung jalma-jalma fakir ya Allah fakir miskin apan anak ya yatim tah iya ternyata nah hasala lahu syukru waridul bil qismah hasil kereta jama syukuran jeung ridho karena baba ieu nu hebat banget etanya ridho karena babagian wa man jalasa masuton zadahullahu qaswah wal kibra tu jalma nu ruang riung jeung sultan raja maka bakal nama Gusti Allah kaeta jalma al qaswah kana teu asa teh bedang teu ngaguguk teu anu teh eta hayang teh hayang da ieu mah efek ieu nya sababna kade sabab gitu bahkan wal kibro takabur jeung aing mah asa jeung sahabat jeung bapak ieu mah kuasep aneh tong macam-macam kadadang ieu polontong bawaanna teh itu naudzubillah itu sabab ruang riungna kade ruang riungna gitu jadi kumariungan sabab oge jadi riungan oge ngadukung gitu ngadukung mentak bener kumaha gaul teh nya sababna kumaha gaul pan nya nu nambah-nambah Gusti Allah ari jelemana tawakul mah masih ngariung jeung sajeng seperti kumaha ge tetep jelemana anu boga ieu mah ku Allah dikuatan ngan seeutik gedena ari ngaran-ngaran ruang riung mah campur gaul gitu nah eta seeutik gede gitu. Waman jalasa man nisai zadahul jahla wal syahwata tu jalma nu ruang riung jeung awewe uang riung gaul wah jeung teteh anu janda anu wah pokona sabur gaul wah geus silikna kumaha itu maka namana mah Gusti Allah kana kabodohan jeung syahwat jeung sah kade nisa dia maksud lain-lain pamajikan lain dulur tapi awewe saja gitu. Wah, aku sabab jadi primadona tuh. Oh, tuh sering ngarumpul bae di mah teh. Di golongan parawan rana ini teh ngumpul bae. Ada esa. Sadahul jahla wal qaswa. Ya udah 8 kali beda.
Aku ke 8 kali. Ada. Sahabat. Paman jala saman sibyan isdada minalawi jamanu ruang riung gau campur gaun teh jeung budak-budak bolon. Mangkana isdada minalawi bakal lobah heureuna. Eta jeung bolon lawan teuing ngaruh itu. Anu lucuna ngobrol jeung kolot teh jiga bolon. Apa kapangih boboloneun? Nana. Damang sih mau bolon targa ujung bolon, otaknya otak bolon, mental bolon, kudu bisa ngimbang itu. Jeung budak seperti kumaha jeung sa papantaran, jeung saluhur, ade, eta mah jelema hade teh kitu mah hebat atuh. Jadi kita loba heureuy, berarti ulah masih bian. Gawe jeung budak bolon mangka bakal nambah loba heureuy. Heureuy nu teu nyeni teh geuningan. Nu manfaat. Gitu. Waman jalasa mal pusaki izdada minal jaroah ala zunub jamanu ruang riung jeung jelma-jelma pasek. Gitu jelma pasek teh. Oh. Salat osok itu ini osok tapi maksiat teureun. Itu pasek di antara. Sekolah di Paju. Pasek. Maka ngaku Islam teh salat ke pasek. Kembali gitu. Tah mangka izdada minal jaroah bakal nambah kereta jama bisa buruang riung jeung jelema pasek wanian gitu. Ala zunubi kana dosa ge wani kan yang ketobatan kudu pasek. Wani kana migawe dosa. Jaroah teh wanian. Gitu. Letik-letik nah urang da ngariung karunya sih lamun kurang ditinggalkeun bisi ge akan baik. Dur bedug teh salat oge kena ke kodoan. Wani kana dosa. Eta wani kana dosa. Batur masih kana dosa. Oh ieu mah wanian. Kajen gagah-gagahan dina dorak-dorakan. Gitu. Wa taswifi tobat. Ngengke kana to. Lain tobat ngengke putih. Kewe bertahajud. Tahajud teh nepi tobat henteu modar we. Rugi atuh. Tobat encan kaburu modarna memeh tobat. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Riwa. Teh sabab ruang riung jeung jelema-jelema fase kade. Ieu teh efek lingkungan. Efek lingkungan ieu teh, mata ngefek sebenarnya lingkungan teh. Ngefek atuh. Baru jalaman nu sesek mah koeudna insyaallah. Gitu. Nya marinan salus-alusna jalma ngariung jeung nu butut. Gitu. Meskipun kuat jajag di kasarna tetep batur bakal nyangka goreng sabar urungan jeung nu goreng cek hadis sarua. Tusuan. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jelema teh solehan tapi ruang-riungna teh jeung nu goreng. Sasaha teh nyawa teh goreng. Cik kira-kira bakal nyebut alus, nah tetepan aja kan, nah gaul jeung taruh kang mabok, cik kira-kira, buang ieu mabok banget cuma mah, teu kitu ge geus kabawa seperti kaum. Padahal itu mah model nu kelas sakit itu mah bawa aya misi supaya jelema tarobat kumaha we kan bisa jadi, kan jelema mah anger we, lah gaul aja nu kitu goreng, berarti sami mawon kan gitu, minhum termasuk kaumna kan gitu, eta teh kan lingkungan sababna. Lingkungan. Waman jala sama solihina sing saja menuruang riung diu